Teu puasanya maneh. Puasa teh. Iya namanya teh oge teh gugah obo teh. Waduh, sia ulah godin atuh. Mohon teh namanya madu hilap teh. Yogi, ari anakanna si Bagas jadi teh dijual? Oh, kirang uninga oge mah teh coba tuh taroskeun ka Aka. Heuh atuh pang naroskeun ku maneh. Ku urang rek dibeli sia. Tapi sorogi mah mending kene di PCR we ku teteh eta mah. Sok atuh ayeuna ih meni geus teu kiat ieu teh. Taroskeun ya ka Aka. Sok buru. Burunya dagoan ku urang. Hai sadayana sobat nice, pendak deui sareng Abi Fabiola di Mysterium Official Channel YouTube. Masih bersama Adepi ieu ti Bandungnya. Cuce. Nah, ayeuna rek naon ye, rek ngomong ke naon. Sebelumna hampura pisannya soalna Sunda aku kan Sunda kasar. Karena aku ngomong Sunda jeung babaturan hungkul gitu nya. Jadi sambil diajar Sunda halus saeutik gitu nya. Coba mah kita tadi eta teh biasa Sunda mah. Beneran diajak Sunda mah ini Ya kan? Englisan. Kudu kitu atuh meh rame bener teh. Jadi rada-rada dijailan heura saeutik gitu. Ya apa? Si ieu geus seuri itu, seuri kan. Gitu. Adepi Siap. dinten ayeuna urang teh rek nanya Naon ya. sebenarnya sabaraha sih hargana domba-domba anu domba anu harga domba anu laleutik keneh. Naon sih disebutna anu laleutik? Petetan mungkin. Petetan, jajalon petetan. Naon bedana jajalon jeung petetan? Petetan mah pamiti usia 1 bulan dugikeun ka 5 bulanan eta petetan. Nah, Balita gitu ya. balita lah. Nah, mun dijalmi dina pangaosna nya kitu teh lumayan oge. Hargana sabaraha? Nu kitu teh. Pangaosna nyatina 2,5 juta sampai nya 5 rupiah 5 juta 7 juta aya. Oh, aya nepi 7 juta teh. Mohon anakna eta teh nya cacan jajalon ben. Oh, beda deui. Aya benten deui. Lamun jajalon sabaraha? Nya di update nya di atas eta gitu. Di luar eta. Pangaos jajalnya kumaha domana oge teh. Kumaha ninggal bahana gitu kan. Aplikasi oge. seperti abdi gitu kan. Mau aja disamain sama kambing ya, Nek. Penting makasih. Aneh. Aduh.
tumbuhan domba nanti kan sok beda-bedanya. Oh iya, jelas. Kayak misalkan ti leutikna dombana alus ya, karakteristikna alus, tapi pas geus gede gitu ya, pas geus gede teh jadi gorpat gitu ya, jadi goreng patut gitu kan. Tapi ada juga kayak misalkan sabalikna gitu, ti leutikna gorpat gitu nya, aku mah nyebutna gorpat deh. Gorpat, ti leutikna gorpat, tapi pas numbuhna dombana alus gitu ya. Tanaha bisa gitunya. Nah, itu mah memilihkan sih teh. Memilihkan, faktor memilihkan. Margi dina patetna seperti slotre deui gitu. Jantan dina perawatan lah utamina patetnya. Jantan nunjuk patetan, wah sae gitu. Kayak begitu tos agungna jantan domba. Itu gorpat. Nah, gorpat. Tapi lamun misalkan tiletikna ya geus alus. Iya. Tapi pas geus gedena gorpat gitunya. Itu kan selain ti perawatanna meureunnya. Tapi lamun perawatanna geus alus angger kitu nah Milikna mungkin. eta mah nya. Berarti eta mah nasib we nya. Nasib dah eta, nasib. Nya ulah nepi kitu meureunnya, ulah atulah. Bagus. Bener. Ari di kota Bandung ieu ngicalan oge teu petetan atau jajalon gitu-gitu. Peranakan gitu. Wah, kalau rasa ngicalan. Loba. Tina bibitna, tina petetan, tina jajalon nya kitu. Di calan oge pame kahartos mah. Oh gitu. Oh, di calan oge. Tapi dari karakteristik peranakan domba unggulanna ningalina ti mana? Kumaha cara menilainya? Lamun hoyong meuli lamun hoyong meuli peranakan anu alus gitu, karakteristikna gitu kumaha carana? Ya katinggal teh pangintennya dina keserasian bulu, pangintennya sareng deui dina postur tandukna, bentuk tandukna ka mana bukanana mukena kapayuna. Sareng deui da utami nama panginten dina pengurusan sih. Jadi patet kumaha bagus oge pengurusanana kirang saya mah. Iya sih. Tapi ti tandukna oge ngaruhnya. Ngaruh. Bentukna gitunya. Bentuk tanduk bukaan tanduk kan benten-benten. Benten-benten pas itu kan benten. Oh, bener. Oh, begitu. Aya teh ieu mah pertanyaan iseng we nya, aya teh anu tandukna numbuhna ti balik gitu. Kan ieu kan kadinya heeh sugan mah kadieu gitu. Bisa teh. Jadi ke dalam gitu, dikerli gitu. Eueuh nu kitu eueuh. Eueuh berarti nya. Eta mah penasaran we sebenarnya gitu kan. Sugan we aya gitu anu kerlina ke dalam gitu. Eueuh nya. Geus atuh. Tah, kanggo pamilan sadayana atanapi peternak domba anu rek diamengan ku urang domba-dombana langsung kontak aja di bawah deskripsi. Oke? See you. Fabi teh meuni hoyong meser ieu meser petetan anu alus gitu cik aya teu Siap. domba anom anu sae gitu kanggo Fabi. Tapi kudu saena kudu siga Fabi gitu. Aya teu ye. Aya atuh diayakeun ka teteh mah. Masa? Tapi request Fabi mah buluna kudu warna ungu gitu. Bisa dipilok heula gitu. Diwarnain heula kan meh matching ya biru gitu kan. Biru dombana ge keur ungu biru gitu. Mun mama aya eta teh. Aya. Hah? Nya disebutna domba sambung eta. Oh gitu. Nya. Jadi kapayuna deung, pengkerna bodas. Gitu. Eta
narik, say, gitu kan? Ya, say. Aku meni hoyong anakan nasi Paris aya tuh. Ya mah CS aku pisan tuh. Anakan ieu Heeh. Seueur nu hoyong teh peranakan Paris teh. Hoyong pisan ieu lucu soalnya. Ayo, aya. Ai anakan nasi Bagas aya oge. Ieu Bagas. Keur kieu Bagas lagi keur ngabujuran. Bagas. Bagas sini. Aya tapi aya oge. Kalau rasan aya di kanan. Tah, keluar atuh keluar. Ser. Agak peranakan. Sabaraha atuh? Oh, perkawis harga mah gampang mah. By phone. Tuker jeung pulsa. Boleh atuh na teh. Di mana atuh anakna hoyong ningali atuh? Ayo di kanan Ayo. sebelah. Ayo, ayeuna. Tinggal. Ya udah, bes. Ya udahnya sadayana orang hoyong ningali anakna ieu hela apa? Anakna Paris jeung anakna Bagas nya. Cukup sekiannya. Aya tambahan ti Adepi? Tuh nuhun atuhnya tos ieu panginten sakitu wae Pak anu dikaturkeun ku teh Pabi margi anjeun ningalan doma patetan di kanan sabar pangintennya mun sakitu wae pamirsa sadayana hatur nuhun. Sugan we dapat haratis. Atuh gampang. Siap nuhunnya stay tune oke nuhun.